Tingnan di tuber ya, KYB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi sarang Abi di channel orang Sunda Sapan Asli. Orang Sapan Asli. Tong hilap, subscribe, narang like, komen, share kata tanggi. Abi ayeuna nuju di bumi Kang Wijaya Sakti, produksi di kesenian alat ya non seni reaknya tau seni reak sareng sajabana pilih badai aya nu produksi atau lapi naon biasa langsung hubungi ke pengrajinna di alamat di bawah. Siap. Nuju produksi naon kan Biasa topeng-topengan topeng ya, alhamdulillah lah jangan dampak corona ge aya izin cuman sebanyak itulah biasa-biasa ada iyanya ya, mudah-mudahan lah tinggal amin hangus corona jaya aya lumayan aya dampakna apa rajin ge ya lumayan rada menurun tinu tadina sok ieu nya tadina aduh samingon aya rada wae seueur aya dampakna tapi mudah-mudahan tinggal tuntas amin. corona Produksi ieu tos sabaraha lami akang nya hampir kanulah 15 tahunan langkung dari perkayuan sampai perseponan siap. Tuh tong hilap diri bade pesen ke pengrajin Wijaya Sakti di bawah we nya biasa di kontak. Yo kanggo ka mana itu Kang? Ya biasalah pesanan luar daerahnya. Luar daerah. Tos dugi ka mana wae? Ka anak tos dugi ka Nagreg gitu. Sarengka Nagreg Kulona tos dugi ka Lembang. Alhamdulillah Lembang alhamdulillah. Tos dugi. Kidulnya ke Pangalengan dugi alhamdulillah. Cuman kan keluar kota unggul. Mudah-mudahan itu aya aya acara ieu gitu. Mudah-mudahan biasa keluar kota. Produk nanya tinu hiji produknya kadang sabaraha lami dipercepat dilamikeun tapi begitu kami di beberapa ya siap lah sehari 2 hari beres satu topeng siap kami singa di beberapa siap dipasang taikeun tergantung pesanan tergantung jadi pola cepat atau pola lama siap prosesnya gitunya kami ya teh ada manusia palingnya kedah sarang ilmuna mungkinnya sarang ieu terus pasti berilmu tanpa modal malah jadi modal lagi tanpa ilmu anggar karena berilmu tanpa modal tetap jadi pergunakanlah modal dan ilmumu untuk terus belajar dan berkarya dan kemajuan seni dan budaya. Mantap lucunya Kang abi nganggo kieu kumaha Kang Cobiannya udah kanggo dewasa ya ukuran dewasa yang cobian tuh baraya sae geningan baraya aduh jadi topeng serigala kanggo reak ieu mah baraya sanesna karasan ju kosong gitu kosong mudah-mudahan ya tukang ku dampak ieu teh alhamdulillah suruh bukan aya hikmahna lah kapayuna kanggo urang sadayana amin dugi ka teterasan kieu nya dampakna sanes ka abdi wae lah
ke para seniman para gitu. seniman seur anu di cancel Ada seni pembicaraan seni reak tinu reak. Anies kan ayeuna ku dampakna kenging hajatan kumaha gitu kan ti pemerintah oge teu ngijinan gitu kanggo acara-acara hiburan sapertosnya ayeuna kan media seniman melonjak kan ku kaayaan penyakit ieu teh kan kirang gitu. Mudah-mudahan lah Ngareng tuntas ngareng teh kembali di ke asalna. minang sa lain ti ieu produksi naon seueur Sadayana alat reak hampir sadayana alat reak di dieu. kami oh itu mah iya nya naga naga tanggung bias ditinggal mangga tinggal bukakeun tinggal beraya ya kare repot pisan oh iya produksi nanti naga tanggung awis oge nu kieu pangidana anya lumayan lah kawasna nyampe 3 juta khusus kamu warentakeun lah biaya nu mesennya pilih bade mesen ya arunik saurang aduh mancet manual saya pisan ya arunik jantan hoyong abi aduh tuh beli baraya minat pilih baraya bade nya ada mah tapi pesan manual siap tuh saya gitu naga-naga ya acuk nanti nu kumaha itu kan rupi tergantung pesanan aya nu buru campur kayak rupiah ya aya nu full kayak rupiah ya tergantung pesanan tergantung bade topeng na hungkul teh sawios-wios salah satu pengrajin kesenian dari daerah Sapan Sumbersari asli Sapan Sumbersari makanya datanglah langsung ke Bumina karo rompokna di Padepokan Trijaya aya di handap kayaknya sakitu pangeran kan hatur nuhun pisan waktosna ya abdi ngawaga pisan ka baraya seniman seniwati nya tong hilap subscribe sinareng like komen share kata tangi hatur nuhun assalamualaikum mantap.